Kemana si Abah gitu euy. Jam 8 masih kena can datang pan pengumuman teh itu penting mula. Bahkan tadi ke subuh geus diwawarkeun deui di masjid teh perakut teh ngadenger mah. Can mantau ka dieu si Abah teh. Aneh moal ka dieu bangun si Abah mah. Nya ingat dulu kita tadi hanca geus lega ti ditu mula ka dieu. Harti si Abah mah. Beres deh, berangan ya, berangan. Angel. Banyak video Mah, hei. Yo. Lain di mana wae ya teh? Ayo boga eta hanca di ditu Lain aya mah penting ngadenge pengumuman tadi masih git. Heuh eta ge memang kadenge ku urang ku pengumuman teh. Tadi subuh. Hah? Tadi subuh ngadenge deui. Ngadenge. Aku naon atuh menang barang-barang teh. Saku kitu pagawean urang heula Batu pake. cek bareres teh di batur mah tuh. Hampura we atuh ke urang kaberangan. Tuh baleg teh hampura kumaha ieu teh? Ieu teh Abah. Urang teh kudu simpati karena kerja bakti teh. Kudu giat. Kabeh teh dikontrol cenah ku gubernur ka dieu ayeuna keneh. Memang aku mah urang boga pagawean keneh pan kakek bae urang pagawean heula urang memeh ieu teh meureun. Pagawean mah Abah moal aya tungtungna. Kerja bakti mah ku saminggu sakali. Heh bayangkeun ku Abah. Heeh kitu teh mah da nya euy teh. Ngan urang boga pagawean heula hampura we Pagawean atuh mah ngajabreg, ngosong dicatur soal pagawean mah. Nu penting kerja bakti heula urang isuk keneh datang teh lamun pengumuman ti penting mula berarti urang kudu datang isuk keneh. Bahkan tadi ke subuh geus diwawarkeun deui. Kunaon Abah menang lelet keneh wae. Aduh hampura we atuh kepan urang teh kaberangan ke euy. Urang lamun teu dijenengkeun jadi ketua mah moal kudu gegeunang ka Abah padul teh datang beurang oge ngan urang diberatkeun ku ti luhur. Atuh moal dihampura beureung urangnya mah kitu urang arek kawe we nama enggak lah. Wah hampura we atuh kakek urang kana kabongkeun maneh jadi pengurusna nya teh. Nya heueuh, urang da lamun teu ditugas ku ti ditu mah kita nguruskeun. Moal mah aku di rumah wangkong ka Abah moal sabada tinggal kitu rek ge meureunan. Da urang anu ditekena. Pusing aing kieu teh mah. Kabongkeunna Utang beurang jadi itu ya. pengurus lah. Lain pokoknya papalotot itu kudu benar lah. Kabongkeunna kaberangan. Atuh kan bae kaberangan mah ada. Ya bekerja bakti ieu sakuduna mah. Hah? Kerja bakti mah cek urang kudu leuwih giat. Ai gagawe sehari-hari mah ulah poe. Kerja bakti mah saminggu sakali. Oh ari aya nu di imah kakepan urang mah loba pagawean di ditu na. Urang cek banget teh kabongkeunna maneh jadi pengurusna saing lah. Ulah kitu jadi pengurus mah pan wal teh loba pagawean keneh kakek. Cek geus tuna heula pan teh penting mah pengumuman teh. Oh memang kita ge kadenge ku ulang ku cari sorangan isukna subuhna kadenge ku cari sorangan da pengurus tah. Naon atuh meuni kalah datang beurang. Oh aya pagawean keneh pan diimet gitu teh. Aduh aing apa kena jadi pengurus ulah kitu kakek. Ulah jadi kitu. Pokona mah urang mah nama tegas karena kerja bakti mah urang mah leuwih simpati. Karena kerja bakti mah sabab urang dijieun kokolot kita tadi oge. Memang jarke mana jadi kokor da urang kudu disalakeun urang kudu dihampura we atuh urang. Kabelangan bae meuli ka abus bageun Abah mah ku ti luhur mah dicarekan sorangan pasti dicarekan. Abah mah dicarekan ku urang. Coba nyata mah eta kudu ngahampura. Kan kieu batu teh aya hampura-hampura pokona Abah li sekali dua kali pokona mah. Apaan? Kerja bakti teh karek poe ayeuna meureun kakek maneh teh. Heueuh poe ayeuna. Ti ayeuna ti kaharep teh kudu terus. Ya teh kerja bakti kudu aneus jalan eta ka itu batu mah geus lega lain loba we acara. Teu balik teh arek benang di urang geus meunang sakieu kakek panjang mah katarima ieu teh moal. Wah, moal banget teuing asana teh. Pagawean jabrig ieu dan ditah ge beureum teu jabrig ieu henteu. Sama juga urusan cakar anjing uruskan ayeuna mah ku pengurus urusan urus ulang ngajak-ajak di urangnya arek mantok ge mah kakek geus lah aing mah gawe deui moal ayeuna mah geus mantok tuh nya aki-aki eta mah kitu dibener dijalurkeun teh eta atuh gugu cek urang pengumuman ti penting mula tapi ka subuh masih kana pengumuman cik atuh ini teh isukan ngagugulu anu di imah we daya mah aya tungtungna gulu di imah mah insyaallah ti ka irah ge moal daekeun isuk-isuk datang ka siapa eta ngagulu anu di imah teu balik teh jangan lah nges tong kerja bakti lamun aya bantuan itu yo teu hayang mere mah hayang nyetet urang mah ka Abah mah nges dihapus pusing moal aku warga ku aing moal anu kitu patut mah arek dihapus aing pembagian arek dihapus aduh udah aing arek ka wedi ka ya
Urang mah karek gawe deui rek mantog ka ditu mantog we. Gawe hade. Lain kunaon mah karek yo. Kunaon? Mah karek mantog. Eta awe mah jadi pembagian urang arek dihapus. Nah karek dihapus. Nah. Hah? Nah. Dah pokona dah kal harek mantog dia oge. Make arek dihapus segala kakek. Apa urang teh beureun ke warga maneh? Yo. Hah? Mending digawe, mending mantog, mending dihapus. Maning gawe kakek. Gawe di dekat sana. Iya, iya. Iya, hancana. Hei. Tuh, hanca tuluykeun, tika beres. Batur baralik di dinya tong mantog. Coba hancana kakarak menang caguriwak. Batur mah geus tareh baralik, ubahkan urang rek balik ieu anggeuskeun ka ditu. Ulah jong-jong bokena urang geus balik, hei ieu teh dianggeuskeun hanca engke dikontrol deui sore, anggeuskeun ka itu. Batur geus rek bareres, urang geus rek beres. Bukan meureun urang teh kudu ditembokeun ku pangurus baran di teh kakek. Pokona mah sok ieu anggeuskeun ka ditu. Abah entong balik, berarti kita rek balik oge da engke kok sore dikontrol deui ku urang ka dieu. Sok, anggeuskeun da bongana kitu ngan aut-autan kana mantog wae ieu Asa banget pisan jadi pengurus teh. Ayo buru. Teu balik gawe heula. Teu tuh arek dihapus mah da sieun geuningannya reuas. Maru kumaha urang si abah teh mode dipupus ku urang mah segera-gera bedegong mah saha oge sok. Pusing aing ah. Banget sih eta bisa wae ngawanggongna teh. Aing mah eleh we ku sia mah kakek geus ah. Aing kerja bakti dieu ari mereka kopi acan. Nari di batur mah kopi teh aya, bang teh kanan aya. Di dieu mah kaweuh pisan Ampun aing kerja bakti teh. Banget di dieu mah kopi acan. Sakudu nama aya kopi aing kerja bakti teh. Nah, kita aki-aki tengan kukulunu kita tadi kopi kadengan teh kunaon ieu teh sampeurkeun aku aing geura. Kopi acan aing Wah, kerja bakti dia mah, ha? Ali abah kerja bakti teh meuni kukulunu ku kopi-kopi da memang eueuh ti ditu na ge atuh kopi teh naon ieu teh? Di mana-mana ke kopi mah aya kakek kerja bakti kieu mah. Lamun sok resep ngopi, Oh, resep ngarokok, resep canet mawa sorangan da ti ditu mah eueuh ai kudu babak belur mah sorangan keheulaan da sorangan oge sarua jelema teu boga. aduh bener kakek pat mana kan jadi pengurusnya. Jadi pangurus oge ai kudu babak belur mah keheulaan jadi pangurus oge. Di mana-mana ge kerja bakti mah aya kopi aya kahakanan aya. Kopi wae mah kakek. Ari eueuh di dieu mah banyak orang kudu memaksakan diri da ti ditu lagi eueuh ieu mah. Sugan mana jadi korupsi di korupsi ku mana sugan. Geus salah sangka deui wae. Lain salah sangka dari mana ge aya kok. Tanyakeun aya. Batur oge di ditu teu naranyakeun kopi da ge jamuan ti luhur ge eueuh dibere kopi eueuh. Nah jadi pengurus jadi kitu kakek. Lain jadi kitu. Aya di mana-mana ge bangsa kopi bangsa naon kahakanan mah aya. Eueuh, nu kitu mah eueuh kopi kitu ge mah di dieu mah eueuh pokona mah. Berarti kumaha ku sorangan dihakan ku sorangan lah. Dihakan ku sorangan percayalah orang teu percaya tah. Urang oge teh tadi hayang ngopi hayang ngarokok urang sorangan oge geus teu ngopi teu ngarokok. Ari abah hayang ngopi segala aya kudu urang bari sorangan mah keheulaanan. Gitu jadi pengurus teh. Lain kitu. Dihakan ku sorangan meureun kitu. Wah, teu percaya. Pantok daripada mantok geus lah. Teu percaya. Tuh, aki-aki teh eta mah kitu nya kana lebokeun hayo diuruskeun teh ai kerja bakti menang sacohek bari init beban berang oge ka dieu. Kan kana hakaneun hayo kitu kieu sabaraha teh abang lereh mantog bajor ka itulah. Tong deui wah jadi mancing batur teh sebenarnya mah batur geus teu nanyakeun kopi abah nanyakeun sarua jeung mah panas ka batur kana supaya nyarekan ka aing kabeh. Teu ceug jelema teh mending kana ngeuweuhkeun jelema saurang lah daripada rudat kitu mah. Kakek bantuan arek dicoret bae ku sia. Aing hakan ku sia hakan. Aing arek bantu kana mangos lah. Abah jor wae rek mantok mah abah teu jadi masalah henteu kerja bakti teu datang di engke nu minggu engke teu datang teu jadi masalah abah ngan tetep bakal dicoret tah bantuan teh dicoret geus teu ngarep-ngarep moal menang beas moal menang naon dicoret pokona ku urang dicoret teh moal menang moal abah moal jor wae rek mantok mah jor mantau gitu ah.